diawali ku bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah, Allah teh nu Maha Rahman Maha Rahim. Panjang lantaran geus penting teu kudu dijabarkeun. Alhamdulillahirabbil alamin, sadaya puji tangtu ka Allah. Nu mantak urang kudu muji lantaran urang ciptaanana. Ketika urang diciptakeun jadi manusia, manusia teh makhluk nu pangbagusna. Diberelah sehat, diberelah dedeg pangadeg anu ahsani taqwim wal aya tandingna. Dibere urang teh titinggalian, dedengian, aambean jeung perwatakan kurang kumaha. Maka wajarlah bahkan wajib kurang teh muji ka Gusti Allah. Diawali ku alhamdulillah. Bahasa nancik bahasa santri mah khobariyatun, tapi insya'iyatun lafdhan. Khobariyatun lafdhan insya'iyatun makna. Wah, maka hati jelema teu mondok mah. Kapolres sanajan priwitna loba tek-tek ceuli datang ka hati. Bahasa alhamdulillah teh eta adalah khobariyatun lafdhan insya'iyatun makna. Beuh, kudu mondok di Cilongok 20 tahun. Hese eta mah lain lalagaan. Bahasa eta teh bahasa cerita tapi bahasa perintah. Di polisi aya tah, ulah hafal eta. Bahasana cerita tapi perintah. Panjang, kajen. Kunaon emang mesti urang muji Allah teh Rabbil alamin. Nu mangeranan alam, alam teh masih Allah salian Allah. Langit bumi katut eusina, berikut surga jeung neraka lain Allah eta alam, ciptaan Allah. Di jerona adalah urang teh ciptaan Allah. Diciptakan ku Gusti Allah pesen henteu, diciptakan ku Gusti Allah hayang henteu. Berarti kan ieu mah bener-bener kudrat iradat Allah. Blak aya. Wajib urang muji. Alhamdulillah. Diawali ku modal eta. Mun ku urang dijabarkeun secara detail panjang.